Sebelum pasukan Cirebon menyerang ke kota Maya, kita harus mencegat pasukan Cirebon di sekitar ujung Jaya dan mengirimkan beberapa pasukan periksa. Kasihku pangaweruh kapatri kuluhur pangangarti pinunjul turalinung papayung pangaku. Dipake hiji ciciren pikeun totonden mun raga kula perkosa nu jadi patihna cenah cek beja anjeuna peralaya kan dagalan teh opat kasatria eyang jaya perkosa nu saestuna. Kejayaan Sumedang larang tanggarana tangkalahan juang dipake hiji ciciren pikeun totonden
Jaya perkosa nu jadi patihna cenah cek beja anjeuna peralaya tanda galante opat kasatria Eyang Jaya perkosa nusa estuna munaraga kula pinanggih lara tangkalahan juang bakal pelang mun sumedang di tang tayungan kula bakal mulang tongariwan Mbah Jaya perkosa nu jadi patihna cenah cek beja anjeuna peralaya kanda galante opat kasatria Eyang Jaya perkosa nusa estuna